sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwani usikum wa nafsi taqwallahi wa ta'atihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma faslul qiyal wal qada'ati minasy syaitan. Dina ieu pasal bade nerangkeun nyaeta neraskeun enca pungkur kantos dina kitab Minhajul Abidin pasal nerangkeun tentang godaan setan, bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk beribadah, dan ternyata ibadah eta teh henteu gampang itu baik. Naon margina margi ibadah teh hiji hal anu salawatna bertolak belakang sareng kahayang nafsu oge dirongrong ku setan nu taat kana janji manehanan. Sebab setan tugasna jang ngagoda. Jadi ketika setan ngagoda manusia, maka setan kabut. Ketika setan berhasil ngagoda manusia, maka itu nu halus. Adapun orang salaku manusia, eta salah satu tugas urang teh eta menentang karena berbagai godaan setan jeung meyakini yen setan teh musuh urang. Sekali-kali urang turut karena pangajak setan, sabab maksud jeung tujuan setan teh jang neangan pibatureunana di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maka dina ieu bab Imam Al-Ghazali nerangkeun bahkan dipasalkeun dina pasal berbagai muslihat jeung tipu daya setan. Wa majra zalika wa mas'aluhu wa misaluhu anna maqayyid asyaitani ma ibni adam fi ta'ati fi sab'ati aujahil. Anu mana objek kajian tentang hal setan nipu daya ka manusia teh jeung nyieun pirang-pirang rekayasa setan salawasna bakal ngabarengan karena gerak langkah manusia anak Adam dina raraga ngabolaikeun kataatan, dina raraga ngajalankeun kahirupan. Anu mana tipu daya setan teh aya 7 bentuk. Maka urang kedah terang karena muslihat-muslihat setan nyaeta aya 7 tipu muslihat anu terkadang eta teh disebutna ge muslihat tipuan. Terkadang urang teu sadar yen eta urang teh keur aya dina tipuan setan. Nah, kusabab gitu ketika seorang berperang maka urang kedah terang karena strategi musuh. Nya setan teh musuh urang maka urang kedah terang. Strategi anu kahiji ti setan ahaduha ayyanhahu anha fa in asamahullahu taala raddahu bi an qala inni la muhtajun ila zalika jiddan iz la yudda iz la buddali minat tazawudi min hadhihi dunyal faniyati lil akhirati allati langqidha alaha. Bentuk kahiji tipu muslihati setan anu kahiji teh
setan salawasna bakal ngalarang ka manusia tina kataatan. Dilarang bae. Moal aya bahasa dijurungkeun, tapi dilarang. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala ngalindungi ka eta seorang hamba anu digoda ku setan, anu keur dilarang kana kataatan, maka manusia eta bakal nolak kana eta panggoda setan. Kalayan hatena nyarita kumaha saestuna kuring teh pasti bakal bika butuh kana kataatan anu ku anjeun dilarang, sabab teu meunang henteu pikeun kaula nyaeta kudu boga bekal di dunia anu pana ieu yang nuju kana kahirupan akhirat anu teu aya batesna. Maka nalika setan ngagoda ka urang, maka urang bakal nolak sabab urang boga alasan. Teu bisa ada urang butuh kana pagawean amal, kana pagawean kataatan, sabab urang yakin bahwa urang bakal aya hirup setelah kehirupan dunia itu nyata kehirupan setelah mati. Butuh pisan karena bakal kuasa gitu, maka setan mau bisa berkutik. Sadar. Hiji eta. Kaduana sumaya muruhu bitaswifi fa in asamahullahu taala raddahu bi an qala laisa ajali biadi ala anni in sawafat amalal yaumi ila ghadin fa amalu ghadin mata a'maluhu fa in likulli yaumin amala. Nomor kedua, lamun urang geus lolos tina panyegah setan, maka setan bakal marentahkeun ka urang nya sok atuh arek ibadah mah ngan bakal nitah ditunda-tunda, diengke-engke dina raraga ngalakukeun kataatan dengan berbagai alasan. Nya sok atuh ari arek ngalaksanakeun mangan salse bae ulah buru-buru pan loba keneh kepentingan anu leuwih penting ieu ge sarua ibadah. Maka kade nalika aya kareteg dina hate anu kitu jang nunda-nunda kana kataatan, maka sing yakin bahwa eta teh ti setan. Tetapi nalika Allah Azza wa Jalla ngalindungi ka hiji hamba, mangka eta hamba teh bakal nolak kana eta pangajak setan pikeun nunda-nunda kana kataatan, kalayan hatena bakal nyarita saestuna ajal kuring teh lain aya dina kakuasaan kuring, padahal saestuna kaula teh nalika kaula neundeun ngaengke-engke kana amal nu poe ieu cantang tu kaula nepi kana poe isuk. Mangka amal poe isuk rek iraha bisa ku kaula dilaksanakeun kusabab saestuna satiap poe ogenan eta teh aya hiji amal anu berbeda-beda. Canggihna setan ngabujuk ka manusia supaya nunda-nunda kana amal, mangka nalika hiji manusia geus aya dina lindungan Allah bakal merangan, bakal berargumentasi kana pangajak setan eta. Moal bisa ditunda-tunda gagabah maneh nunda-nunda amal kumamun kaburu maut. Da hirup jeung maut mah lain kakawasaan kuring. Kumaha lamun can salat isya kaburu maut, kumaha lamun can salat subuh kaburu maut, kumaha lamun kuring can zakat kaburu maut, kumaha lamun kuring can sedekah kaburu maut. Rek kumaha? Rek saha nu tanggung jawab, saha nu rugi angger diri kuring. Jeung deui kuring can tangtu bisa ngalaksanakeun amal di poe isu can karuhan. Lamun teh amah sedekah lah engke bae kagol kakaraya 88 juta ke 100 juta uing kakararek sedekah. Maka akal anu menang perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala mah cantang tu urang isuk boga hal anu sapertos itu. Dua isuk ngadadak eueuh. Lamun diteuneun dina rekening buat dilikuidasi. Lamun diteuneun di gudang buah kahuruan, buah ayeuna mah. Mantak ayeuna bae lah buru-buru. Mangpang meungpeung. Ieu teh seueur kajantenan. Lah geun bae tan cenah masjid ku urang bae. Andaguan bae ke urang kagok ya.
rek mayar heula ieu aya duit mah jang mayar ieu jang rek ngumpulkeun heula mih jejeg geus tenang geus salse. Akhirna isu kaburu maut atawa isu kaburu bangkrut teu tulus. Atawa diengke-engke boga duit mah rek umroh teh ya. Itu tapi kebe heula lah. Loba keneh kaperluan peda mah imkan. Geuskeun kana kakuduan. Lamun aek mangkat haji teh mah boh umroh teh mah jang ninggalanana aya jang bekalna aya. Yang mulangna aya, jang inditna aya peda mah. Tapi diengke-engke karena naon kana hialan teh, hayalan. Diengke-engke peda hayal eta ti setan. Tahun engke cantang tuh. Itu waktu isuk cantang tuh. Buah isuk kabur maut jeung deui ketika amal anu biasa dilaksanakeun ku urang poe ieu minggu ieu tahun ieu ketika terlambat mangka enggeus sabab waktu moal bisa kembali. Kebelah ngaji teh da aya di malam Sabtu isuk. Mungkin malam Sabtu isuk nalika dikersakkeun ku Allah Subhanahu wa taala keneh umur yang dikersakkeun mangkat tapi Sabtu nu eta waktu nu eta urang rugi moal sabab moal bisa kapanggih euy moal salat subuh ya salat subuh moal subuh nu engke moal kapanggih isuk sok sanajan nyebutkeun aya deui ieu isuk pagetok ge salat subuh ngan salat subuh nu eta moal ngaji nu waktu eta moal sedekah anu waktu eta moal. Maka kusabab kitu hate urang mudah-mudahan dipaparinan kereteg pikeun ngalawan kana godaan setan pikeun nunda-nunda tina ngalakukeun ibadah. Jadi pirugieun dua tah nah nalika geus kadua setan bakal cicing moal sumaya murhu bil ajalati fayaqulu lahu ajil litafarraga li kaza wa kaza. Mangka step anu katilu tingkatan anu katilu setan lamun manusia geus naon teu mampu ku perangkap kadua maka setan bakal ditanya sok atuh itu ainya mah keuk dilaksanakeun ngan ulah salse teuing migawena bil ajalati sok sing buru-buru migawena itu bari setan teh nyarita ka urang teh sing cepet sing buru-buru supaya anjeun mun geus beres ngalaksanakeun ibadah mah bisa deui migawe amal anu sejen itu sok sing buru-buru salat teh ami kaburu deui digawe ulah teuing wiridan nyaa lumayan waktu itu cek setan teh ejek tadi mah dina perangkap anu kadua kudu salse nalika lepas dina perangkap kadua justru nitah buru-buru urang teh greges ke debu itu nah eta ge sarua keneh ti setan leha-leha ti setan keneh buru-buru ti setan fa in asumahullahu ta'ala raddahu bi an qala qalilul amali ma'at tamami khairun min kasirihi ma'an nuqson. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala ngalindungi kana hate seorang hamba maka manehna bakal nolak kana eta pangajak setan anu nitah buru-buru saperti kitu sarta hatena bakal cumarita ya teuing amal anu saeutik bari kalayan jauh tina kasampurnaan kitu bari jeung ayeuna kudu buru-buru arek naon atuh anu jadi dangdanan jang kuring itu keur mah ibadah teh butut bari jeung burung gusu rek pimanaeun rek naon anu jadi bekal jang kuring maka bakal salamet jalma sahingga henteu terburu-buru sabab ngarasa diri laib ngarasa diri lemah ngarasa ibadah teh can bener ngarasa ibadah teh can alus ibadah urang teh butut keneh atuh cacak-cacak di hade-hade masih keneh peringkatna butut komo atuh lamun dicepetkeun diburu-burukeun pimanaeun bututna teh beres tah nomor tilunya nah eureun setan nepi ka dinya henteu sumaya muruhu bi itmamil amali murratalin nasi fa in asamallahu taala ruddahu bi an qala malazi a'malu bi muratin nas
apala takfini ru'yatullahi ta'ala. Eta setan ku naon alus-alusna digawena teu bosen-bosen profesional. Eta jalma geus alus di alus-alus ibadahna sok atuh sing alus sing sampurna amal maneh teh itu sing di alus-alus amin naon mih kaciri ku pada manusia yen maneh ibadah teh alus eta setan deui naon kana riya kana sum'ah di alus-alus kaleulewihi anu pada akhirna jadi nimbulkeun terjerumus deui bae karena tipu muslihat setan terperangkap manusia dina riya jeung sum'ah. Allahu Akbar. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala geus naon geus ngalindungi kana hate seorang hamba maka eta manusia bakal nolak kana eta pangharewo setan bari hatena nyarita deh naon gunana amal anu dilakukeun kalayan mamerkeun ka sasama manusia. Nah teu cukup pikeun diri kaula geus ditingali kaula teh kusaha ku Allah Subhanahu wa taala teu kudu da Allah teh maha ningali maha nguping maha uninga sanajan manusia teu nempo ka kuring manusia teu nilai ka kuring manusia teu ngadenge ka kuring kuring mah da didenge di kuping ditingali ku Allah jauh sia ka ditu ulah ngagoda ka kuring maka salah eta maka dina nalika urang digoda ku setan supaya ngalus-ngalus karena ibadah urang anu pada akhirna timbul kana riya jeung sum'ah maka karetegeun dina hate yen urang teh cukup baiklah ditingali ku Allah Subhanahu wa taala cukup baiklah dikuping ku Allah Subhanahu wa taala oge cukup baik urang sadaya diuninga ku Allah Subhanahu wa taala margi Allah Subhanahu wa taala lain ngungkul ningali jeung nguping kana gerak dohir urang tapi Allah Subhanahu wa taala nguping jeung ningali nguninga kana gerak kereteg geter hate urang samudaya berat ieu teh berat kacidah margi anu apal kana kereteg hate sorangan nya diri sorang maka nalika urang geus sadar kana hal eta salawasna urang bakal waskita bakal wacis bakal tiasa ningali naon kumaha gerak hate urang gerak batin urang awas ya nah ieu teh keur aya dina riya nah ieu teh keur aya dina sum'ah nah ieu teh keur hayang dipuji batur apa kumaha nah maka salawasna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala nalika seorang hamba geus beres tinu perangkap kaopat ti setan laknatullah sumayarudu ayyufi'ahu fil ujbi fayaqulu ma a'dhamaka wa ma aiqadaka wa ma afdolaka setan bakal datang deui ka urang kalayan perangkap anu kalinga kusabab setan salawasna hayang ngajurumuskeun manusia kana sikap naon kana sikap ujub naon ujub teh berbangga diri bangka setan bakal nyarita ka urang kana hate urang duh luar biasa agung diri anjeun teh pinter diri anjeun teh mulia diri anjeun teh hebat ibadah anu sakitu luar biasana batur macan karuhan nepi karena darajat model anjeun teh batur macan tangtu bisa karena ilmu model anjeun teh batur macan tangtu kapikir pemikiran-pemikiran anu jenius anu model anjeun teh hebat anjeun teh sehingga ku harewo setan eta manusia terperangkap kana naon kana ujub ngarasa diri geus ditarima ibadah ngarasa diri unggul ngarasa ibadah urang leuwih ti batur mangka eta ogenan masih keneh termasuk kana perangkap setan komo nalika urang naon ngahinakeun kana ibadah batur ngahinakeun kana pamanggih batur dan lain sebagainya naudzubillahi min dzalik summa naudzubillahi min dzalik eueuh geuning sakitu beratna anu berhubungan jeung hate teh tangtos margi ibadah dohir dibanding jeung ibadah hate mangka nilaina ge leuwih utama keneh ibadah hate dosa nagenan sebanding
nalika ibadah hate leuwih gede ganjaranana maka dosana ogenan bakal leuwih gede. Contoh naon? Dosa bang gede-gedena naon? Musyrik. Ai musyrik aya di mana? Na jero hate. Gitu. Ayeuna jalma ngabunuh mantak gehger. Sadunya alpaleun melalui media sosial. Gitu. Tapi dibanding nilaina jeung dosa musyrik anu repeh eueuh batur nu apa? Tapi dosana leuwih gede keneh dosa musyrik sebanding jeung amalna. Ketika amal hate itu ganjaranna ageng kacida dibanding jeung amal dohir. Fa in asma'allahu ta'ala raddahu bi an qalal minnatu lillahi ta'ala fi zalika duni fa huwal ladzi khosani bi taufiqihi wa ja'ala li amali qimatun azimatan bi fadli. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala maparinan perlindungan kana hati seorang hamba anu bener-bener pinuh kapasrahan diajar lillahi taala dina ngalaksanakeun ibadah, mangka manusia bakal dibere kamampuan ku Allah Subhanahu wa taala melalui perlindunganana pikeun nolak kana eta godaan setan kalayan hatena nyarita. Ya, sagala karunia ogenan milik Allah taala dina sagala hal anu geus ku kuring dilakukeun lain upaya kuring tapi saestuna karena anjeunna zat anu geus ngaistimewakeun diri kuring kalayan pitulung anjeunna jeung geus ngajadikeun pikeun amal kuring hiji nilai anu ageng anu pinuh ku kaberkahan eta sadaya kalayan anugerah ti anjeunna. Gitu. Henteu dipungkiri ai kaalusanana mangan kaalusan eta henteu dinaon teu diaku ku diri dipulihkeun deui diuihkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala. Nuhun Kang, alhamdulillah atuh aing disebat sae mah da nanging eta teh sanes kamampuan abdi pedah bae disaekeun ku Allah, pedah bae dititipan ilmu ku Allah, pedah bae dimampuhkeun pikeun ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Saestuna Allah nu maha agung mah Allah anu kacida agung anugerahna ka diri abdi jeung ka urang samudaya. Walau lapadluhu famaza kana qimatu hadzal amali fi janbi bin nikmatillahi ta'ala alayya wa janbi maksiatillah. Jeung saupamana teu aya anugerah ti Allah mangka naon atuh hartina nilai tina amal diri kuring teh. Naon artina kanikmatan Allah taala anu geus dipasikeun ka diri kuring teh jeung naon nilaina dipandang tina sudut mana naon kaalusan kuring teh tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kusabab sakabehna ogenan lamun teu dicukuri kurang maka jadikeun kadurhakaan ka Allah Subhanahu wa taala. Jalma ibadah ge bisa kene disebut durhaka. Itu pijan bi nikmatillahi taala alayya wa janbi ma'asilah. Ketika jalma ujub dirina ngarasa geus alus, ngarasa mampu, ngarasa leuwih ti batur, mangka saestuna eta jalma keur aya dina kaayaan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Teuing lamun urang ningali kadinya mah naon atuh anu arek dibanggakeun, naon anu arek di naonkeun diunjulkeun dina diri. Cihoreng sakabehna amal anu urang teh geus satekah polah nalika kaentrepan ku ujub maka hancur balik ka urang nilaina keur maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sumayatihi min wajhi sadisi satuluina naha setan bakal eureun nepi ka dinya moal mangka bakal kana tahapan anu kagenep naon wa huwa a'dhamuha wa la yaqifu alaihi illa mutayaqqidu. Satuluna setan bakal ngadatangan manusia ti jalan anu kagenep nyaeta ngarekayasa tersebarna jeung naon ngarekayasa tersebarna jeung moal aya kapahaman tina hal eta kecuali jama-jama anu waspada. Ta anu kagenep ieu teh mangrupakeun hal anu sanes tersebar terbesar. Anu kagenep ieu teh hal anu panggedena tina rekayasa setan
malah teu saeutik jalma anu teu paham, anu teu sadar yen dirina teh keur naon, keur digoda ku setan. Ngan wungkul pikeun jama-jama anu waspada, anu mampu ningali yen dirina teh ternyata keur digoda setan. Mana? Wa huwa ayyakula ijtahid anta fi sirri fa innallaha ta'ala sayajharuhu alaika wa yulbisu kulla amilin amaluh. Nyaeta setan bakal nyarita saestuna anjeun teh keur aya dina kaayaan ibadah kalayan rahasia. Kusabab saestuna Allah Ta'ala pasti bakal nempatkeun, bakal nembongkeun ka anjeun, jeung Allah bakal nyumputkeun ti setiap jalma kana amal ibadah anjeun. Wa arada bi zalika dzarban minar riya, padahal setan teh tujuanna teh kalayan ucapan eta teh nyaeta bentuk tina sikap riya. Nah, siga nu tawadhu itu siga nu nyumputkeun ibadah pedaha eta teh keur nembongkeun ibadah. Abi mah jalmi teu tiasa, abi mah sabisa-bisa bae ngeureuyeuh. Kitu ya, sabisa-bisa wae ngeureuyeuh. Haji ngeureuyeuh daru maos teu tiasa. Salat berjamaah ngeureuyeuh daru maos teu tiasa. Siga nu tawadhu padahal eta teh keur riya. Ya eta ku bahasa nembongkeun yen urang teh keur ngeureuyeuh ibadah. Alah eta geus salah deui bae urang. Urang teh geus asa bener bae, urang mah teu bisa euy. Urang mah ngeureuyeuh bae miluan malam Sabtu. Asa geus bener urang teh ngobrol teh. Padahal di jelema eta setan keur ngadodoh ka urang, sok ngomong terus. Omongkeun yen diri teh teu bisa ngan keur rajin diajar bener. Eta setan keneh wae. Itu lah abah mah uak mah teu hayang katempo batur ngan sok di imah bae unggatas magrib teh. Sada kabeh nagenan didoakeun ku abah mah ku uak mah. Abah mah geus teu hayang katempo ku batur di imah bae unggatas magrib, unggatas tahajud. Pada tadi omong. Aya nu kitu, aya. Realitanya seperti itu. Kadang lain batur lalu buka batur urang sok terkecoh seperti itu. Urang jeung batur jeung biasa. Allahu akbar. Tah eta anu berat nomor genep, kadang urang ogena eta teh sok terkecoh eta ku godaan setan eta. Bener dengan pepatah Rasul teh gitu. Sakira-kira teu mantak jadi kahadian, sakira-kira mantak cilaka mah bahwa diam itu lebih baik daripada berbicara. Cicing baik. Eta dimaksud diam lebih baik daripada bicara. Diam itu mas teh nyaeta daripada orang berbicara justru orang kalah terjerumus kena perangkap setan. Fa in asamallahu ta'ala raddahu bi an qala ya mal'unu ilal ana kuntu ta'tini min wajhi ifsadi amali wal ana ta'tiani min wajhi islahihi litufsida. Tapi nalika Allah subhanahu wa ta'ala kalayan rahmatna kalayan kanyaahna Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngalindungi ka hambana, mangka manusia eta bakal nolak karena eta godaan setan anu cikene kalawan hatena diberi kertegu Allah subhanahu wa ta'ala. Bari nyarita ka setan hatena, wahai makhluk terkutuk, nepi ka ayeuna anjeun teh geus ngadatangan ka kaula ti jalan ngaruksakeun ku jalan ngaruksakeun amal kaula. Jeung ayeuna anjeun datang deui ka kaula ti jalan seolah-olah arek naon ngalus-ngalus kana amal kaula supaya anjeun bisa ngarusakeun amal kaula anu geus ku kaula dibebener dilawan. Tah apal maneh mah rek ngaruksakeun amal kuring nu keur dibangun ku kuring rek diruksakeun bohong maneh mah eta mah setan cek hate teh. Innama ana abdullahi ta'ala wa huwa sayyidi insya'a adharo wa insya'a akhfa wa insya'a ja'alani khotiran wa insya'a ja'alani hafiran.
saestuna ye kaula teh ngan saukur hamba Allah jeung nya anjeunna junjunan kaula anu dipimaksud ku kaula mengandung ku Allah nalika anjeun maksudna aya pamaksudan yang ngaruksakeun amal kaula mangka eta mah nalika amal kaula ditembongkeun ku Allah eta mah kehendak anjeunna jeung nalika amal kaula disumputkeun ku Allah maka eta ogenan kanon pangersa anjeunna pasti kaula bakal dijadikeun jalma anu terhormat jeung nalika Allah Subhanahu wa taala ngersakeun pasti kaula bakal jadi jalma anu hina. Keun bae sadayana genan ku Allah ieu amal katembong ku batur keun bae da lain hayang katembong eta mah ditembongkeun ku Gusti Allah. Batur muji ka urang keun bae da urang mah teu hayang dipuji tapi estune eta mah pujian ti Gusti Allah. Sabalikna kalungguhan, keagungan, kagagahan, katakdiman diri kaula sadayana aya dina pangawasa Allah. Jeung sabalikna kahinaan naon bae oge sadayana aya dina pangawasa Gusti Allah. Jadi ta sifatna teh pasrah. La haula wala quwata illa billah. Maka cek nini inah mah kapungkur ulah naon kudu indit kudu lempang non kudu indit memeh lempang kudu pok memeh nyarita. Jadi hartina teh sadayana genan ulah berdasarkan nafsu urang tapi sadayana kudu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pedah naon kieu pedah diparentah ku Allah kunaon migawe kieu pedah diparentah ku Allah jeung kunaon cicing eta genan pedah dilarang ku Gusti Allah. Wah beur maka iyalah disebut ilmu tingkat tinggi. Naon sababna? Sabab ilmu eta ilmu anu teu katingali. Sabab ayana dina jero hate kumaha carana urang ngolahkeun hate nya ieu perang anu sabener-benerna nya eta merangan hawa nafsu jeung merangan setan anu aya salawasna ngabisikeun anu hawasna ngaharewoskeun kana hate urang. Sabil di dieu mah. Terus manta disebut nah hirup hate seseorang nalika hati seorang ningalikeun salawasna kana gerak hati sorangan mangka hirup jadi henteu cicing henteu diantep nalika aya perasaan kieu ditimbang ade bisi ieu perasaan teh kaluarna ti setan aya perasaan kieu kade bisi ieu teh kurang keur katipu daya ku setan jadi hirup salawasna terus ditinggal wa zalika ilaihi ma ubli in adhara zalika linnasi aulam yudhiruhu falaisa bi aidihim syai'un. Jeung sadaya eta teh bakal kembali bakal uih deui ka Allah Subhanahu wa taala. Kaula mah teu peduli nalika Allah rek nembongkeun samua sadaya kahadean ka sadaya manusia atawa Allah rek nyumputkeun sadaya kahadean kaula di hadeupeun manusia eueuh naon? Eueuh urusan eta mah kumaha pangarsa Allah Subhanahu wa ta'ala. Artina nalika seorang tenar nalika seorang luhur pangkat di payunan manusia teu ngajadikeun hatena ngamal lieur ti Allah Subhanahu wa ta'ala teu ngajadikeun hatena terperangkap kana perdaya setan sabalikna nalika teu meunang kaagungan teu meunang katenaran keukeuh hatena teu rungsing henteu kaperangkap ku setan tapi keukeuh hatena ikhlas tulus diajar madep ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumayatihi terakhir Sumayati min wajihi sab'in wa yaqulu la hajatalaka ila hadzal amali li annaka in khalaqata sa'idan lam yadhurruka tarkul amali wa in khalaqata syaqiyan lam yanfa'aka fi'luh. Nah, beres dah nomor kagenep. Maka nomor kagenep eta pangberat-beratna godaan setan sabab kacida nyumputna jeung rahasiana anu aya kana hati urang. Maka manusia beres tina godaan anu kagenep maka setan bakal datang deui ka anak Adam ka anak icu Adam nya tanah ka manusia kalawan jalan anu katujuh rekayasa anu katujuh bali setan nyarita kana hate manusia nya ge atuh teu perlu pikeun anjeun mah kana amal ieu teh kusabab saestuna anjeun nalika anjeun memang diciptakeun sebagai jalma anu bahagia
mangka moal bahaya anjeun ninggalkeun pagawean eta. Jeung nalika anjeun memang diciptakeun ku Allah sebagai jama anu cilaka, mangka moal bermanfaat eta amal jang anjeun. Nya geus atuh aya kitu mah. Lah maneh mah teu kudu ripuh. Da geus luhur pangkat, geus tenar, geus luhur ilmu, luhur jabatan, geus luhur keagungan, geus dipuji-puji ku manusia, teu kudu naon? Teu kudu merhatikeun amal, daek heg teu kajeun. Da maneh mah geus dimaksum ku Allah jeung setan teh. Maneh mah arek salat heug, ek teu salat heug. Sabab naon? Ku sabab saestuna pancek setan. Ku sabab jalma mah lamun memang geus diciptakeun ditakdirkeun Allah bakal jadi jalma bahagia, masing teu ibadah ge bahagia bae bakal masuk surga. Kabalikna, lamun jalma diciptakeun bakal jadi jalma cilaka, masing acong-acongan tarang nepi ka hideung nepi ka dekok geuningan, aya asup neraka we ge lah teu kudu amal. Kitu sing apal we Allah teh nu Mar-Rahman Mar-Rahim. Allah mah nyaho dia. Teu kudu ngaji, teu kudu salat, teu kudu berjamaah ka masjid. Allah mah maulas mah asih mau ningal gitu. Da eta teh tiset. Kumaha jawaban jalma anu menang perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala? Fa in asamahullahu taala raddahu bi an qala innama ana abdun wa 'alal 'abdi imtisalul amri li ubudiyati war rabbu a'lamu bi rububiyati yahkumu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid. Satuluna nalika Allah Subhanahu wa taala ngalindungi kana hati seorang hamba, niscaya manusia teh bakal nolak kana harewo setan anu cik keneh kalayan hatena bakal nyarita ka setan. Saestuna kaula ngan wungkul saurang hamba kaula teh makhluk Allah, hamba Allah, jeung pikeun saurang hamba mah kudu turut kana parentah pangeranana lantaran kaula rumasa sebagai penghamba dina diri kaula. Hamba ka Allah jeung Allah teh leuwih terang kana naon kana kapangeranana anjeunna nya anjeunna anu mutuskeun naon anu dipikarep anu dikersakeun ku anjeunna jeung anjeunna ngalakukeun naon perkara teh kalayan kahoyong anjeunna. Wala annahu yang fa'anil amal kaifama kuntu li anni in kuntu sa'idan ihtajtu ilaihi li ziyadatis sawab. Jeung nalika yen saestuna amal kaula eta mangfaat pikeun kaula, are kumaha oge kaayaan kaula kusabab saestuna nalika kaula bukti saurang anu beruntung maka kaula bakal perlu kana eta amal kusabab bakal nganambahan ganjaran. Wa in kuntu sakian fa inna ma muhtajun ilaihi kaila allumu nafsi ala anna Allah ta'ala la yu'aqini ala ta'ati bi kulli halin wa la yadhurruni alayya. Jeung nalika kaayaan kuring dikersakeun jadi jalma anu cilaka, mangka saestuna kaula teh bakal butuh kana amal eta anggar supaya kaula teu diancam ku diri kaula. Naon diancam ku diri kaula maksudna nyaeta henteu migawe kana perintah Allah. Nya atas dasar yen Allah Subhanahu wa taala teh moal nyiksa kaula kalawan kataatan dina kondisi kumaha wae jeung anjeunna moal mere bahaya ka kaula. Salajengna inni in udkhaltun nar wa ana muti'un ahabu ilayya min an udkhalaha wa ana asi. Saestuna kaula teh nalika diasupkeun kana neraka padahal kaula bukti jalma anu taat mangka eta leuwih dipikirasa ku kaula daripada kaula dimasukkeun kana neraka sementara kaula teh jadi jalma anu doraka. Fa kaifa wa wa'duhu haqqun wa qauluhu sidqun wa qad wa'ada 'ala ta'ati bisawab. Maka sakumaha sementara janji Allah yen nyata jeung firmanna yen Allah naon firman Allah teh nu maha bener jeung saestuna anjeunna teh geus ngajanggikeun tina pelaksanaan berbagai kataatan kalayan pemberian ganjaran. Paman laqi Allah taala alal iman wa taati lam yudkhilin naro al
batah wa dakhalal jannata la li istighfaqihi bi amalihil jannata walakin li wa'dillahi shadiqi ta'ala wa taqaddas. Maka sing saha jalma anu manggihan ka Allah Subhanahu wa taala, mulih ka Allah Subhanahu wa taala dina kondisi kaayaan iman jeung taat, mangka niscaya eta jalma teh bakal moal diasupkeun kana neraka sama sekali. Jeung sing jeung manehna bakal asup surga, sing saja anu asup surga eta teh lain karena hak ku sabab amalna ka surga, tapi ku sabab janji Allah anu maha bener. Mana nyaeta moal sapati-pati jalma ngalaksanakeun taat ka Allah kecuali ganjaranna duka. Walihadal makna akhbarallahu ta'ala anis su'adai iz qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'du. Jeung pikeun makna ieu Allah Subhanahu wa taala geus mere nyaho perihal jalma-jalma anu beruntung. Nyaeta maranehanana ngucapkeun alhamdulillah sagala puji teh eta milik Allah jeung geus menuhi kana janji-janjina ka abdi sadaya. Nah, ringkesanana nyaeta tina anu katujuh teh bahwa setan bakal datang ka urang kalayan nyarita geus baelah teu kudu ibadah anjeun mah. Da sagala kasuksesan dunia geus tercapai ku anjeun eta mulai nu nyahoan maneh geus luhur derajat. Sebab deui Allah Maha Rahman Maha Rahim jeung di segala sesuatu geus aya catatanana. Maneh sing ibadah saloba-loba nagenan percuma kitu nalika geus dikeresakeun asup neraka mah. Jeung deui sok sanajan maneh doraka saumur hirup narika ku Allah Subhanahu wa taala dikeresakeun pasti ka surga. Mangka jawaban pikeun manusia anu kenging perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala, maka manehanana bakal ngajawab ya kaula teh ngan sebatas diciptakeun ku Allah teh hamba Allah. Jangan hamba, jangan abdi, jangan ulah ka Allah. Jadi eta mah lain urusan kaula. Kaula ek diasupkeun kana surga, kaula ek diasupkeun neraka, lain urusan kaula. Eta mah hak prerogatif Allah, tapi hak kaula mah kewajiban kaula mah nyaeta ngalaksanakeun sadaya perintah Allah jeung nebian sagala cegahan Allah. Jeung deui nalika manusia diasupkeun kana surga teh estuning eta sadayana teh kalayan fadl Allah, lain ladang ibadahna ieu. Gitu. Tapi ku fadl Allah. Tapi oge berkaitan sareng janji Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha isukan manusia dina lebet surga teh bakal nyarios kieu qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Ari sadaya puji eta tetep ka Gusti Allah anu parantos ngalebetkeun ka abdi sadaya ieu kana surgana Allah anu pinuh ku kanikmatan. Kunaon ku benerna janji anjeunna, bener janji anjeunna ta Allah Subhanahu wa taala nya ngadawuh kana eta cariosan teh dina surat Az-Zumar ayat 74. Nah, eta 7 perangkap setan anu tadi parantos didugikeun pamudah-mudahan sing janten ilmu ka urang samudayana terang kana strategi-strategi setan sehingga urang samudayana dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kade deui setan bakal datang nalika urang geus apal kana strategi setan, wah urang geus apal mah kagoda. Eta kagoda kene ku setan. Tapi ku ayana urang terang kena strategi setan wasta'inu billahi ta'ala wasta'iz bih. Salawasna urang kedah muntang ku Allah jeung nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala tina berbagai godaan setan. Jadi ulah leupas urang muntang tulung ka Allah dina sagala rupa, maka dina sagala rupa ge urang teh sok muntang tulung dina doa-doa ge insyaallah sadayana genan muntang tulung tina godaan setan jeung tina panasna seuneuna. Nalika ek tuang ujungna urang minta muntang tulung supaya diselametkeun dina seuneuna. Naon sababna? Sabab sagala perbuatan manusia teh sadayana aya panggoda setan. Sedangkan panggoda setan nalika manusia terjerumus karena eta panggoda setan anu pada akhirnya akan menjerumuskan manusia itu sendiri karena panasna api neraka.
Naudzubillah min dalik, summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan urang samudayana dipaparinan pitulung aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi tina berbagai godaan setan sehingga urang termasuk jalmi-jalmi anu bagja anu salamet tina godaan setan ti dunya dugikeun ka akhirat, rawuh katurunan anak incu urang jeung kulawarga urang, ibu rama urang samudayana sing saralamet ti dunya dugikeun ka akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Anu larasna ti Allah sareng Rasulna, anu lepatna estuning tina kabodohan pibados. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.